Jang, kemudian pada Tumaros, minggu nih Martini paling mana? Itu tuh paling ditutup Batan, di Batan. Oh, nuhun Jang. Mama. Dewi mah teu pesen paket. Ah tuh, nggak abi mangan saukur nganturkeun, ya paling gede 15 jutaan. Dia na beli ke mana toh? Teu pesen di pak. Ada teu pesen ieu ah Korea, ya paling Itu gede. ingat tuh abi kumaha. Bikin kalau boga anak. Teu nyaho abi masuk bawa budak teteh nu pesen. Mana boga anak? Ditongo. Adia tutup dewek. Oh iya Korea ieu ah. Ih, tuh, Ambung ieu ah. teu nyaho ke abi nu jadi ieu. Ambung ada teu pesen aja paling hargana mahal. Teu pesen Pesen teu. kieu. Bukan Teu teh. pesen ka mah. Nyaho teteh nganturkeun ka Ya, toko. kita terima tuh satu tuh, Mas. Heeh. Nah, teteh atuan wani pesen teu goblok duit mah. Da ieu mah teu pesen. Udah kurang mesti kapake teh untuk si Abah heula. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Enang sok dia kejar dulu. Iya, Bah terungan ya. Naon? Iya, urang mah teu pesen paket, tujuan ieu we pesen HP iPhone tah. Sabaraha itu teh? 15 juta cenah. Kemarin pesen sih lain mah tak kitu. Teu boborak akhir beli HP yang kerja jam budak oge lieur. Kumaha aja ngai kitu atuh da kapencet ku budakna Urang sana. mah teu Ada pesen. abi mah pak ngan saukur nganturkeun. Saukur we. Ya bang masih dibuka mun teh nya. Nya, Urang mah teu apal ah dibanding mangkane 15 juta gede. Oh, meureun boga duit atuh, loba Teu duit. boga teu gablek boborak akhir beli HP iPhone. Keur bakal budak oge jajan teu gablek. sudah Urang kurang mah ngan saukur kumaha tuh ya, Bang? nganturkeun. Kapan ieu tuh ngaranna Martini, alamat tak kampung bener sih. Oh, ada teu pesen bah urang mah henteu Udah, boborak. meureunnya Bah, kapencet. teuing budak tingsan urang mah teu pesen ah. Iya, coba tuh. Kumaha atuh bah? Aing mah ini teu boga duit. Tapi sering butuh HP, Butuh butuh. mah butuh, tetapi da boborak keur beli HP ke deui we ah. Geus kieu kan bae da, teu beunang dibalikeun deui meureun ieu teh. Kieu we HP mah. Ku Abah ieu rek duitan, ku si lain kiri ditu ngal bayaran atuh ka Abah tuntutnya. Malaha. 15 juta ieu teh meureun tinggal kawe ngitung-ngitung harga namanya. Rek geus tapi omongkeun dibalikeun teu bisa. Kayak Abah urang bayar mah. Bae jang ku Abah dibayar HP mah. Tuh udah si Abah kayak lah mending